Kat yaing. Aduh. Lebok. Tinggal bapak aing api-api teh nyeri. Cicing Baeud tinggal baeud. Baeud. Padahal masih karasa. Baeud kenemalan. Cik kuda lamun anjeun milik kaula menta malik kabelah ditu. Cik kuda lamun maneh milik dunungan menta rokok. naon akang Aduh kemana we karep pasti malah menta rokok. Baeud teh seuri-seuri. Aduh. Bapak aing teh seuri-seuri. Aduh. Kena beurang kana mamaras. Aduh. Aduh. Ulah gitu kakolot noraka sia goblok meunya kuda minta rokok situ ka karep itu dah. Heeh. Agan Kakang Semar cobian agan ditumpahkan eta kuda. Cik lamun anjeun kuda milik kaula menta depa anjeun. Tuh Kakang Semar. Rupina milik agan. Pak, nyaho sia goblok. Teh yang nanya jeung si aing. Ai Kakang Semar kunaon baeud wae. Sakit hati. Enggak pagan ditokel. Atuna wawanianan nyabak ka ieu kuda. Jigana ieu kuda dengan saukur ku kaula unggul bisa dicabakna kuno lain mah moal bisa Kakang Semar. Rupina makana kitu agan. Cing sobian akan tubakan imalan Kakang Semar. Pak. Ini aja. Paut jauhan itu. Bakat ngomong dicabak waing. Dicabak waing. Lompat ke mana? Ayo. Ampun, hotel Sidik aing mung dicabak sia teh. Dia di sida malam kan nyengeyeng gitu. Buka lancek nepi ka macet gitu ya. Bapak candel Pak. Baikan Pak. Pis. Eta sia mu puasna ka aing. Keur mah aing nyeri dada di tajong. Jeung eungap sia nya cerikeun. Kabayang ku sia? Nya apa ampura atuh Pak pira sakitu. Lain pira goblok ku situ nyeri. Abdi mah komo ngaceleng. Sia mah teu naon ngaceleng beda jauh. Coba aing deket jeung era deui. Ya teh kumahapan kaula trek numpak kuda. Mangga racun. Iya. Panengahing Pandawa Arjuna nyata tunggang jaran. Iya kuda ditumpakan ku Arjuna. Punten Kakang Semar. Mangga akan iya. Iya kuda cicing Kakang Semar. Ayo. Gusti luar biasa eta kuda ditumpakan. Ari milik dunungan nepi kaki itu. Aduh. Aduh, wala aing sarua itu wala naon? Asa ditutur-tutur makhluk. Boga menang pi rezekieun. Sugane aya menang pi rezekieun atuh ah.
wah makhlukna ge tai. Nah ini itu laler ngagemrong lain tai goblok si teh cicing si teh aing marurikak bulu punuh cicing si teh aing marurikak bulu irung gitu nepi ka teu ngeunahkeun hate aing aya naon ya aing diboga indra lesmana indra keenam indra lesmana teu nyari di euy Naon? Gustin aduh ai dunungan ku kuda ari ieu ku bagong silakan milik hayo jeung budug bagongna gini hush 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 ulah naon ieu kumaha milik kita milik pak oh jang aduh alah silakan yang ayo selamat menunaikan yang ayo jang bangga teuing bagongna penting ngarti we lah Iya. Milik mau kemaik. bagong berarti maneh apa kena bahasa aing lamun bener-bener maneh milik aing coba maneh men terdepak lain angkarak goblok sia terdepak Depak, woi. berarti maneh bagong bodoh teu nyaho maneh nangkarak jeung depak lamun maneh bener-bener milik aing coba maneh bagong menta malik ke belah itu Doh. urang loba sia teh ulah seutik malikna ke belah itu aduh lamun maneh bener-bener milik aing coba maneh malik ke belah itu iya bagus berarti maneh bener milik aing hei bagong lamun bener-bener maneh milik aing coba minta disada lain tina liang tai tina sungut goblok bagong na naon si teh kieu kodon ngawelis ngawelu lamun bener-bener maneh bagong milik aing coba maneh atret atau munur lain dioper karena hiji belagu karena R karena munur atret iya bagus lamun mana bener-bener milik aing coba pasrah aing rek numpak maneh dina waktu ayeuna cing ridho ditumpakan ku aing yang cicing pak tong pipilueun milik ieu rek ngalalakon dia kurang ajar awas iya has lamun maneh bener-bener bagong milik aing coba maju lain kagigir teh gareup hanya bagong aya kagigir sia teh bagong atau keuyeub atau sia turunan keuyeub ayo tengah
maring Bagong. Hei Bagong, sabar cuk. Hayang naon mana sebenarnya? Hayang deui. Ieu panengahing Pandawa Arjuna nuju raos-raos tunggang jaran di satengahing leuweung nganak-nganak air maledog ka Arjuna dugi ka ngajengkang kayaanana ya Arjuna gebis tina kuda atuh kaget ya Arjuna ya jami anu maledog anjeunna lan pegang pranwe jenaya gila-gila nak tukang gila-gila nak tukang kiri-kiri ngajar kaula yakin ieu kuda lain ngajerete teu pupugu tapi yakin dia batu segede peureub ngadon maledog aing saha jelemana nu wani-wani maledog aing hai Kisanak saha kurang ajar sia teu aya sanes ieu nu maledog teh nyaeta anu kagungan ieu kuda ulah kaget basat Hapsekrap Purna Dewa Hapsekrap Purna Dewa nafsu kang kagila-gila ya ingkang kagila-gila ingkang samya nafsu kagila-gila kurang ajar siap biadab ke naon maksudna ya nu maledog ka kaula saha aing tah jelemana nu maledog ka sia teh aing ha ieu jelemana goblok ge kurang ajar sia Gusti paehan Gusti wah anjing itu jelema nu maling bagong aing kurang ajar oh bagong manehna nih euy kurang ajar sia goblok bagong aing nepi ka ayeuna sepak beungeutna dikumaha ku sia goblok bagong aing hayang nu haseum-haseum tai ucing oge dihakan kabina-bina teuing bagong aing keur nyiram tanggung jawab sia goblok ya aing nu maledog sia teh naon maksudna anjeun maledog kaula anjing jelema digoreng aduh itu jelema jelema teh mamawa pipa wajar teh pipa cenah
teuing dola eta boga bagong euy pantesan boga bagong mah kitu sarua heeh naon maksudna mah do gaul naon sia maksudna teh sopan sia kuda batur dipake goblok ke maksudna teh kuda nu mana tadi anu dipake ku sia teh kuda aing iya teh kuda anjeun bener hampura kisanak saha ngaranna anjeun aing Soparta iya aing sok buntut teu nanyakeun anjing babu ku aing goblok sia tukang ngahina bagong awas ya tang pati belepatu tang urang bae urang maneh geus ngaganggu kana hormatan bagong maneh teu boga pri kebagongan nah abong buta da lain kaula nu ngahajar tumpak tapi eta kuda nu hayang ditumpakan ku kaula teu nyaho eta kuda teh keur dipuasaan ku aing ditapaan ku aing nah mang tahun-tahun aing napaan eta kuda sabab eta kuda tong boro-boro ditumpakan ditabak ku aing mumul anjir paingan ka aing najong dulu wah bener meureun mana kitu ge meureun milik kaula teu bisa sia geus ngahianat ka aing sia geus ngahina ka aing teu nyaho sia eta bagong keur dipuasaan ku aing mang tahun-tahun eta bagong teu boga anak ayeuna sia bagianana sia tanggung jawab aduh cilaka kaduhung euy aing aduh raja ditarikan ku bagong aing kurang ajar samana ngaranna kaula Arjuna hutang pati balapatu tanguna balawedang dinu lega saja Arjuna dipaehan ku aing maju da aing teh lalaki emang na aing sieun ku anjeun maju sia aduh kadieu sia kapir kasia sia teh sia goblok dewek nah gitu sia goreng patut si teramani si goreng milik si teu nyari si teu nyaa ka pamajikan si tara salat si tara jumaah dor ieu anjing wanian eta ku goreng patut si anjing jadi eta irung sagede kutil anjing aduh eta huntu juga permen aduh naon parabna jelema mode kieu nya hei anjing tua we goblok situ emang aing situ kebogoh aing di dinya ulah macam-macam ka di dieu jelema ieu teh keur ganas ieu teh ganas ayeuna ganas teh kamari mah gedang mangkukna bonteng ieu teh keur nguliring ngangan tanjing anyacang ngalawan can nyaho digeti sorangan cobaan teh sirahna dagur kulingis kuat modar teu jago goblok atuh modar mah namina teuing urang ngajar sia maneh ngaran saha cepot wah aing ngaran Peri baheula Roksi ayeuna Peri naon kapal teh mah kapal Peri goblok atuh kumaha aing sia hutang pati balapati hutang urang bae urang dinu lega jeung aing ha dor daguan ku aing diolecet ha sok awas ya tanggung jawab anjing sia sabab lamun sia lamun teu tanggung jawab berarti sia teu datang ka olecet berarti maneh geus mengkhianati kana percintaan urang duaan daguan ku aing dor berarti lain lalaki sejati sok awas ya sia teh balik deui aiteun betah anjing sia teh aiteun geuleuh aiteun ngahianat mudah-mudahan teuing sia teh ani jeung anya ngajar sia bejana nu geus mau kuda dunungan aing maju kurang ajar di podaran ku aing maju woi ieu wes walah hebat iya walah anjing alah iya wes walah alah iya
Anjir. Kayak gitu gunungan aing lah. Gitu-gitu ting masih julham we dulu. Anjir. Kita tendangan gitu-gitu ting mah. Anjir. Geus aing. Aduh, aing. Lanceuk aing kunaon? Eta kikituan. Moal lanceuk aing gelo mah nya. Halo efek tinu bagong gitu. Eta kikituan. Beuh. Naon lanceuk aing teh? Hai anak-anakan aing kunaon? Eta kikituan. Beuh jeung dua anak kikituan naon maksudna? Ai. Jeung eueuh ka nyeri deui. Ai pawongan aing kunaon kabeh. Kumaha? Eta make jeung kikituan. Bener-bener teuing. Wah, modar ku aing Arjuna maju. Montong ditongengkeun aji. Aing mah tara biasa. Menta nu biasa we. Modar siap. Wusap. Aduh. Alah. Mawa naon eta Akang? Mawa naon? Naon? Mawa naon eta Akang? Bandring. Bandring. Heeh. Nah ada ciga ieu, ciga Surabi tadi mah. Wah, tiis Aduh. Alah. Aing geus menang bonus ah. Aya buta mau didagor ku aing gue. Asa-asa ku aing heuh. Dikit ku aing iya. Wah pejat babatokna ku aing nya. Pasti atuh. Dagor ku aing. Pesta. Sareng neuteuk euy. Naon nu neuteuk? Ning jadi ponok. Melit. Mulit ning. Aduh. Wah, aing euy geus euy. Wah, kusut euy. Wah, kacau euy. Kade atuh. Kacau aing. Cing dadan pangmeneukeun dan euy. Lain ahli atuh dah. Nah, gitu dan atuh teh cing ego gadang. Gitu atuh. Nah, gitu. Aduh, nuhun dadan. Alah, aya buta mah ku aing moal asa sia. Kepu we ku aing ieu. Jebot. Hei. Wanyir. Lamun teu apa kana kopeahna jo jebet teh mun aing. Untung apa kopeahna teh pakaduruk. Ku aing di kadurukna teh. Haling. My brother. What's wrong my brother? Lain wrong si teh. Haling mentung akhireupeun aing. Naon? Tah teh nyo aing ngagubug naon? Abang buka rezeki. Rezeki naon sia? Ning eta boga kadu. Lain kadu si teh. Bina-bina teuing si teh. Cenah. Cinta teh buta. Majar temanang harta. Bohong geningan bohong tanpa harta cinta teh terasa hampa. Cenah pada setia majar pada gumela bohong
geningan bonga tanpa harta cinta teh terasa hampa. Dina lagu boleh kita berkompak ria, dina lagu boleh kita seirama, tetapi tetap kamu adalah musuh aku juga yang tidak mungkin dapat terpisahkan karena aku dan kamu adalah pembenci-benci. Walaupun kita seelep, tapi tetap kamu akan saya tonyok. Aduh, gue masih ya, goblok. Karena aku sudah membenci kamu. Karena itu gara-gara kembang. Awas kamu, saya akan pukul kamu sampai kamu sadar. Masih ya, goblok. Awas ya, aing menepon goreng patut teh suka yang puisi aja. Modar si ador. Iyap, iyap lu anjir sia. Iyap, iyap. Iya, iya, iya. Iyap. Benangkeun. Deut teu beunang. Karasa. Iya. Iyap. Deut teu beunang deui. Karasa. Iya. Aduh anjing beunang alah henteu beunang. Bae anjing da lieur. Iya bola. Iya bola. Oh, getihan Anjir, ale-ale keluar deui. Ale-ale getih gitu. Naon? Getih gitu. Montong sok nipu si ale-ale goblok. Api-api. Atawa panta aing nyaho. Ieu mah meh. Magic. Monya bigola kitu si teh. Magiga. Teu tong nipu we kan laju teh karunya. Ah, ieu mah ya. Nu laju teh ditipuan we sidik. Beureum so teh mah panta aing nyaho. Engko titah ngadukung. Teh yang didukung maneh teh. Teun kitu. Teh emang aing pilkada didukung. Isuk memangilu urang mah. Masih ya goblok. Sugan teh rek diulah-ulah. Hayangna teh ulah atuh ulah. Wah goblok masih ya rek belum henteu ge. Eueuh aing mah jelemana anu keur paskis. Rek ngilu isuk udah butuh. Alah. Kokot nih lupa nih, ayo tebenang, si goblok rek modar ngahina keneh kaing. Ayo tebenang deui. Aduh li goblok, amekeun. Amek ayo. Ayo ketipu. Bae dan nyeri hati. Ayo menangkan aing. Au! Iya. Bio. Modar sih aing. Layum. Iya. Belum sudah. Awas ya goblok. Siapa aing nyaho dendam ka aing. Sakitu nyaho aing biji beke ka aing. Bahan pinah aing dibuta-buta kada ya. Well. Ini jelema naon ngomongna well-wellan. Kamu tidak tahu aku dari Belanda. Nyinti Belanda, betul. Siapa nama kamu orang ganteng? Ngaran kaula Arjuna. Di Belanda tidak ada Arjuna, ada juga Arjaun. Kumamane. Oh, masa Arjuna cecengiran? Di Belanda itu tidak ada cecengiran, ada juga seserian.
sarua wae. Di Belanda tidak ada sarua wae, ada juga sami mawon. Kurang ajar syadenawa. Di Belanda tidak ada kurang ajar, ada juga pika sebelen. Modar syakwai ngaina. Di Belanda tidak ada modar, ada juga kojor. Kita Belanda mana? Belanda Sukasari. Sahangaran maning ngaran nama saya. Nama saya Udin Pandeko. Udin Pandeko. Hei Arjuna, kamu ulah cecengiran gitu. Karena itu akan keluar dari tetekon dan pakem pewayangan. Di Belanda saya sebagai ketua Pepadi. Mau maneh bare ketua Pepadi, ketua naon-naon oge. Awas. Di Belanda itu banyak kesenian buhun. Seperti sepdur ma'an dedur. Pacici putri. Itu kesenian buhun. Dan ada kesenian kuda renggong. Itu dari Belanda. Pacici putri itu kumaha? Pacici putri terele kemang celempung. Karumaos kemang apa hai kamu Arjuna? Kaulah hayang kemang berenung. Manona. Si Arjuna hayang kemang berenung kabogona cenunuk. Aduh, resep. Pacici putri terele kemang celempung karumaos kemang apa hai kamu Arjuna? Kaulah hayang kemang eros. Manona si Arjuna pengen kekeh hayang kemang eros. Kabogona ceimik. Kayak itu eros tapi tungtung na imik. Di Belanda itu kalau eros namanya imik. Umasya di podolan ku aing. Podara neepek. Yap. Ala. Ini orang telenges. Di Belanda itu kalau telenges itu tidak ada ras-rasan. Aduh betul aku mural. Di Belanda kalau begini itu hayang ongkek. Juga yang ongkek aja. Mih keluar deui. Mangkaning 7.000. Aduh, lebar. Aneh ai dahar bala-bala ai keluar mih. Hei, rek di kumaha eta tuh? Dahar deui ah. Geuleuh Atuh tong diuapkeun deui. Naon hayang pek tak tuh? Sia teh hayang ngabisi kurang keneh lebok tah. Sia kumaha? Gelung sinden pinu itu. Pinu sinen itu gelung sinden pinu kumi. Aduh, di Belanda itu namanya jorok modal. Ampun mah. Well. Di Belanda tidak ada orang yang goreng patut. Di Belanda itu hidungnya mancung-mancung semua. Ini tidak mancung tapi depek. Kurang ajar ngahina goblok situ. Well. Kamu orang tidak kuat. Noncok aku tidak ngagoler. Modar sia. Aisyah kuat-kuat teh goblok. Damur ku batu ku aing. Naon? Nah teh hujan naon teh? Tadi berang. Anyir utah goblok. Hey. Paling aya hujan asem sia teh. Tapi namina teh sia teh utahan ka aing. Utahan ampun Bang. Udah lu Naon Kang?
Aing euy. Kan nepi ka jero dieu langeun dalang ka Cibruk ieu ye. Well. Ini Belanda, gara-gara keutahan aku jadi ikut ngomong seperti Belanda. Saya mau lihat Amsterdam. Ada apa di dalam Amsterdam? Aduh. Naon? Mun urang mah di kolornya euy. Utama tara di kolor. Tara kapoe tapi tutung. Anyi koneng. Ibu siat. Belanda busnya. Ini Belanda jorok. Ada Belanda busnya. Ih, geuleuh. Well. Aku dari Belanda. Gak nih goblok tengenangeun sih mah. Naon itu tempo seribu siat Belanda. Oh, Mana geuleuh. itu Geuleuh akang kadeh. cik hayang nyaho busiat teh nu kumaha. Can nyaho deuk kieu na. Rujit. Nang ngadenge wungkulna radio. Hayang nyaho geuleuh. Si balagug. Naon? Ai nu kieu sanes busiat belagu. Naon? Manya busiat sapiring. Ieu mah lain busiat atuh. Naon? Modal. Si dawalan cewelan gitu we. Geuleuh goblok. Geuleuh. Keur eupan. Eupan colek teh nu kieu. Nu kieu teh disebutna teh eupan putaso. Naon putaso teh? Pucuk teh sorangan. Eupan jitu nu kieu teh. Ne lauk nu beukieun lalawak. Tawes Dolog kan nu kieu mah. Tuh, duh jeung menang genep masak jeung lagdag deui. Campur jeung mie heuh. Jeung gurame. Lumayan menang genep manu matak cing ati-ati atuh. Goblok geus ya. Bajar teh keur tawes. Wah kana sungut aing. Aduh. Well. Ini Belanda jorok modal. Aduh, ieu laler makin ngagemrong. Sabab di sini ada tai. Silakan kamu pergi ke alam baka ya. Iya. Alah, anjir Cibruk aing samping euy. Wah, kacau. Isu pang ieu keun euy. Pangmoekeun. Heeh. Arjuna, hutang pati bayar pati, hutang benang dibayar benang. Dibasakakan diksa kula beraja. Diksa apa usah? Sakula paungan. Beraja ala pelemparan jiwa perok anak penak tunggal anak penak. Ajimlah titegal maju sia kurang ajar. Arjuna, ayo.
buka. Woi, hey. Siksa. Motor. tapi stiker sayang domam para Iya iya. iya nu kakasih Soparta dijamak dening panengahing Pandawa Arjuna leungit tampil lebih hilang tanpa karana hilang muksma salirana wae tamana anjeun hai Soparta hei Arjuna ya kaula Soparta mending maneh eueuh sabenerna kaula geus ngahiji ngabaju wiraga sukma jeung anjeun hai Arjuna eta kuda wayahna aku nu anjeun Arjuna eta kuda ngaranna nyata Arba Puspa di mana-mana anjing ngabutuhkeun eta kuda tinggal panggil we eta kuda kari nyamat Arba Puspa ku anjeun pasti bakal datang jeung deui kaula sabenerna hiji dewa ieu ngaran Soparta wayahna ku anjeun pake Arjuna salian ti Arjuna ngaran anjeun Soparta dina waktos ayeuna cepot eta sabenerna Bagong teh lain nu aing tapi lamun maneh ngabutuhkeun eta Bagong pek-pek keur maneh cepot kaula teu katempo ku maneh nyanteu nya nyanteu ya beres karan kaula nyaeta Peri wayahna pake ku maneh pot jadi maneh cepot Peri Sandria eta Bagong lamun maneh butuh tinggal panggil ku maneh polisi pasti eta Bagong moal datang sebab sieun ku polisi sakit tu ti aing gaib teu katempo aduh aing teh ngimpi kitu sayang domam para Iya iya. aya nu lagrag di payunan Arjuna nyata Arya Bima utawi Raden Bima anu dibalangkeun nyata ku Bandung Banawasa lagrag di payunan ieu panengahing Pandawa Arjuna Aketenera Allah kan ningali wis net aketenera ningali ningali hingkang samya padang ngalaga ya hingkang samya ngalaga di aing net Kakang Bima kunaon salira lagrag ti luhur kunaon agan net aing papanggih jeung jelema aneh net jelema aneh kumaha jelema aneh mah dia bapak geus neungeul ka aing geus ngahina heuleuh aing kabina-bina teuing uyuhan aing teu begang oge lain pegang adun genut nih dah aneh kumaha aing papanggih jeung hiji jelema net aneh ieu jelema jagona luar biasa net jago kumaha pokona mah aneh aya jelema nyuman batu kumaha teuing gelo meureun da eta jelema teh batu disiuman disangka pamajikanana digalentoran lajeng aing teh seuri jeung seurikeun kakara aing penuh kitu lajeng eta mah ngambok ka aing net lajeng aing rek neungeul eta
Pongawa ditewak ku leungeun sabeula diangkat aing dibalangkeun edan eta jelema tanagana luar biasa det uluh dipalih mana Kakang Bima belah itu belah kitu sia nyaho tuturkeun aing tapi kades Allah diganggu aing penasaran hayang gelut tina jelema sae Kakang Bima hayu dit ayo ayo percaya teh aing mesti cek oge kabayang ku sia juragan Bima teh jangkung gede diangkat ku leungeun sabeula bayangkeun ku sia jelema naon mun kitu emangna doser lain urusan doser urang tempo we ayeuna hayu cai aing kubur teh kayaan anak ieu Arya Bima anu dina waktu sarita panasaran ku ayana ieu Bandung Banawasa anu ngangkat Arya Bima ku leungeun sabeula dipalangkeun ku melayang di Gegana Wiyati Bidarmi pojo akang emut kapungkur nyai pamen teu salira geulis kawanti-wanti endah kabina-bina lucu taya nunuruban geulis bawani ngajadi endah bawaning ti kudrat nu geulis pamatri ati nu endah panggugah manah nu ayu pangrungrum kalbu bebene pupuden hate wanoja mustika rasa geulis bawati ajali endah bawati asalna geulis bawani ngajadi endah bawaning ti kudrat geulis lain kaulinan endah lain populasan alus laur mancur maur ku melendang ngepat endang kadia bentang sulintang ngagencelang di awang-awang lucu taya nunuruban nyari taya numindingan manis taya nungalingan numata kapengpeongan gelis Widarmi pojo akang ditilik digigir lengik ditetep diharap sieup di sawang ti tukang lenyang mungguhing pika uruyeun nyai estu matak dengdeleueun estu ning matak pika nineungeun geulis salirana jangkung lenyang kulitna umyang hejo carulang rambutna ngagaling muntang taarna rilancah mentrang raraina ngadaun seureuh halisna ngajelere pae bulu soca carentik henteu ngange bulu mata palsu netrana ngabenying leutik pangamung kuwung-kuwungan damisna katumirian palipis amis cawan lambailir buah dalima waosna kula kumantung angkeutna noksa potong ari tak-takna naraju emas pananganana ngagonewa ramona marucuk eurih pinarep lir cangkir sakemaran daya cawaden ye matak pika nineungeun matak pika uruyeun lamun lalaki ningali
kagelisan salira nu gelis pupuden ati Widarmi. Wah, gelis Nyai bojo Akang Widarmi. Det Kakang Bima tinggal net kusia det kelajuanan kusia tinggal itu jelema jang Kang. itu jelema teh dijadikan batu dulu batu disangka gelis aduh ieu jelema gina taat tara ulin ka Bandung nya tara ulin ka Kuningan aduh jelema ku uleun ye euy malum di ieu meureun datan nirata ngademan datan nirata ngademan Ewuh mangkulingan rada tenera. tinggal net net Akang Bima. karunya Cing. Kamu bahaya Syanet. Tanagana luar biasa maha kuasa cing. Bagan aing. iya kan Oh bot Malaysia. Wani-wani Bot. punten babalibiran gitu naon cenah teh. Ai si edan naonan. Aduh aing. ai si cepot nanaonan teh kituan Nyai gelis Widarmi bojo Akang Nyai. Geura pulih ka jati pulang ka asa gelis Nyai bojo Akang. Waduh, kaula nun engkang. Dah. Tubat Nyai ieu Widarmi memang kaula Witarmi Widarmi. lain Tarmi Widarmi eta kaula teh Widarmi engkang dupi engkang teh kaula teh hilap deui saha engkang ya engkang Bandung Banawasa aduh geuning ieu teh engkang Bandung Majalaya Banawasa Nyai aduh si cepot moal si edan aduh aing mun bae cenah dipencet geus antep Kakang hai Nyai kaula nun kaula Akang sono sami Nyai ge ono ida ican naon ono ida ican teh Nyai sono kacida pisan engkang bebeb ari bebeb teh naon lamun klakson dipencet teh bebeb eta mah tidid jauh teuing Nyai tuh bah gelis Nyai coba teuing engkang Bandung Jakarta Majalaya Bandung Jakarta Bandung Banawasa Nyai muhun Bandung Banawasa kaula tos cangke jadi batu kapugur mah kaula teh pancawarna tapi kewari geus teu payu digentos ku Kalimaya sami Kalimaya ge teu payu deui ayeuna digentos ku Kali Deres ieu naon buan gelo si goblok pamajikan aing mah jeung nyaho Kalimaya Dah, lere. berarti bener bieu eta teh bener nah belah dia ngomong nah aduh kabina-bina teh engkau ieu teh Widarmi atawa Tarsan memang kaulah teh bungsi jeung Tarsan aduh aing kumaha ini teh euy duh cila aduh anjing kaduhung euy aduh aing kemana balik aduh aing poho teh di pikiran euy wah sia wah goblok kurang ajar aya monyet segede gitu bangsat wah ai si Bima datang deui ka dieu kabina-bina teh si Bima mendeueuh ka kapok saya datang ka hareupeun aing
wayahna ayeuna nista maja utama aing eueuh hampura keuraan nyeun Bima eueuh hampura deui aing keuraan nyeun bangsat ha hutang pati barapati utang urang di bal urang geus teu geunah aing pasti nu biasa bawahan sia goblok ya abdi engkang bantu goblok ha aduh ya abdi teu witarmi menik itu gitu teuing itu gitu teuing aduh amit akang siga bencong kang tingali ya abdi tingali itu disingsakeun piraku teu kabita aduh ini wah gairah yang kang buah lanjut aing gelok eta bujang disingsatkeun aduh aing biasa mang alas jang kade jang cacing hati-hati eta lain makhluk samanea deuleu jang kurang ajar sia Bima modar ku aing panengahing Pandawa Arjuna teu kiat rakana disekseukan atuh ngagajeng nanging anu tumibana Balukarna ya Arjuna diangkat ku leungeun sabelah dibalangkeun langkung tebih Arjuna kemelayang digegana wiati kurang aja wah ya net wah anjir Nah, kan? net adi aing goblok atuh aing aing aduh dan aduh lain naon sinang sarina kenteng aduh seumur umur aing kakara dilajuanan ku asbes aduh Gusti nu agung aduh dilajuanan ku variasi motor kakara kadeuleu ku aing si ngoreng aing tengah ngahibur teh nu variasi motor aduh Gusti nu agung Pak naon jang bisi rek dibeureuk ke bangsi teh lain buka Vespa Vespa di mana goblok sih teh kurang ajar sia Bima ha adi sia nu bieu ku aing dipalangkeun teh di mana lagragna ang pati pelapati utang urang pae urang di podaran wae wah ha kurang ajar sok babukeun kana beungeut aing hiap ya Aisyah teh nyaho eta gada nu aing heh wawuheun ka aing coba tingkang nyigas ya kurang ajar aya eta jelema naon bawongan aing montong digugubug ke sedan kurang ajar aing asa leuwih dihina heh widarmi mah jadi kitu jeung digenting ngaranna jadi tarmi teu ngeunah aing kurang ajar woi iya wes ya Kang sieun anjing ayo demi Allah sieun demi Allah aing euy eta gada ditinggangkeun ke ka ambulan kitu lho jang kade jang aduh geuning aya bapak bisi bapak kabita ku abdi babatok sia kurang ngajar Bima ha hutang pati balapati utang urang bae urang geus nista maja utama ieu Bandung Banawasa teu giat nandangan nafsu anu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan langsung ieu Bima maksad bade dirau nyaeta dibalangkeun ku Bandung Banawasa nanging ieu kukupan sanaka Bima parantos nyolegreng atuh ti korona ieu Bandung Banawasa utawi sareng beteungna ieu Bandung Banawasa katojos ku ieu pancanaka anu antukna geus masing pati temekaning perlaya kurang ajar sia Bima nah dia ngadak-ngadaki Bandung Banawasa leungit tanpa lebih hilang tanpa karana aya sora tanpa ketinggalan
Uyep Bima. Bima. Ya kaula Bandung Bandawasa. Kaula sategesna dewa anu dihukum di ieu alas amer. Kaula ngabaju wiraga sukma jeung anjeun Bima. Kaula nganuhunkeun ka anjeun geus ngabebaskeun kaula tina hukuman ieu para dewa. Keur hadiah keur anjeun ieu kaula ngabaju wiraga sukma jeung anjeun. Di mana anjeun kacanir bangban atawa kapepet ku musuh. Kari nyamat kaula Bandung Bandawasa. Tanaga kaula nandingan badak sawida. Cepot. Si goblok kan tur-tur aingnya buta dah. Lamun maneh perlu ke Jakarta. Ke Bandung heula. Nyimpang atuh ka abdi. Si goblok naon ada terpentingnya si goblok. Bima, anda apa? Pang nyampurnakeun eta batu. Sabenerna eta batu teh nyaeta bebene kaula ngaranna Widarmi. Anu baheula dikutuk ku dewa jadi batu, wayahna pang nyampurnakeun ku eta gada. Babuh ku eta gada. Sampurnakeun gigi. Lajeng ieu Arya Bima nyanak di gada dibabuhkeun kana batu atuh ngadak-anak batu jadi koral. Aya nu ngablesat kawang-awang cahaya gilang komilang daya sanesnya tanya Dewi Widarmi anu ulang kajati. Kang Bandung Bandawasa kaula bakal ngancik di hiji wanoja engkang diantosan kukula engkang numutkeun panyariosan ieu Dewi Widarmi ngancik ngawaju raga sukma sareng hiji wanoja nyata kakasih Dewi Arimbi itu ujaring carita dan wayahna sia tangan si Arjuna aing rek init ngababar di leuweung pot tangan si Arjuna saya yang disangka geuning juragan Bima enak neruskeun perjuangan ngalampahanana nya teh ngababar di leuweung dewek rek neangan di juragan Arjuna anu kiwariting di mana dibalangkeun jang sakitu we teh Kang Saparakanca dina lakon babad alas amer dina seri Bandung Bandawasa nitis sakitu teh Kang Saparakanca mudah-mudahan pangarsana nu kagungan maksad pangarsana Bapak Uneb sakulawargi cing ditetepkeun dina rahmat jeung pitulung Allah Subhanahu wa taala. Salamet anu nongton, salamet anu ditonton, sakali salamet tetep salamet. Permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan, sanes waktos urang tiasa patepang deui. Hatur nuhun ti putra Ira Harjatilu cag. Para mitra sadaya rengse pagelaran wayang golek sang ngejebut nu digarap ku pangarsana Kidalang Dadan Sunandar Sunarya. Mudah-mudahan aya guna tur mangpangapikeun urang sadayana